Ayang Besti, udah siap belum? Jalan-jalan di kamar ka dapur. Geus waktuna emak-emak bertempur harianeun baru dak teh lalibur. Supaya nama rada tangina si eta ayang tehnya Ayang Besti heueuh tah eukeun ngagorengkeun daging hayam 3 guruntul di tariguan. Susah sesa nu kamari teh kapanan tah sangu liwet oge nya dihaneutkeun deui ku sim abdi mah Ayang Besti heueuh kapanan kamari teh da meniweuteung keneh. Hei ari jadi emak-emak mah nya kudu pisan gaduh kekuatan 1000 tangan teh sabari sim abdi ngantosan daging hayam nagari. Anu garing crispy di luar juicy di dalam tehnya tah sim abdi teh sabari gegerohaneun ieu teh Ayang Besti. Ceuk netizen deui emangna cenah ge asak eta teh ngagoreng daging jaba minyakna saupret jaba ditariguan ai urang mah cenah ge meni sok beureum keneh di jerona tutung di luar teh. Atuh ulah sok hayang gurung gusuh tere asak ngagorengna nya komo ari minyakna saeutik mah heueuh atuh da seuneuna ge kudu dileutikan. Tingalinya si goreng daging ditariguan teh asak we eta ieu teh aya bala-bala sesa kamari oge Ayang Besti meunang ngahaneutkeun ieu teh tenang we da ieu mah eueuh gijian nya jadi dihaneutkeun oge aman moal karacunan. Dipideungeun sangueun indung mah eta we aya sambal tur goreng asin ieu teh Ayang Besti teuing asin naeun ieu teh aranana teh nya da 5.000 teh sim abdi mah ngahaja milihan nu raleutik heueuh kapan meh loba. Mungpang geus jarongjon nya bumi ge oge meuni tos karinclong tah ayeuna teh wangah huapan heula si para bocil heueuh nu gede oge meuni ogoan cenah ge mamah hayang dihuapan. Tah nya geus biasa kalakuan si nu leutik mah Ayang Besti hudang sare teh heueuh dihudangkeun ku tukang cilok. Tok-tokan kakarek sakali ge langsung ngagurinjang hudang Ayang Besti cenah mamah hoyong jajan cilok heueuh da kitu unggal poe teh teu meunang teu kudu wae jajan cilok. Ukur aya duaan ieu teh nu dihuapan teh Ayang Besti teuing si bujang mah nya meureunan geus ngurek deui ka sawah Pakalangan teuing ka sawah Sidaraja ieu teh. Jaba can aya nu marani hiji-hiji acan ieu teh Ayang Besti teuing atuh ari keur sakola mah nya mun tos beres subuh teh hayu cering cingcat kacai paribut paheula-heula ari keur libur mah ih asa kapopohokeun lamun indung teu gogorowokan titah marandi teh.